carita dina kitab Ajaib karangan Imam Karmani. Aya dokter Nasrani, tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid, ya Ali, laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un. Kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh. Beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkan wal ilmu ilmani, ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang heeh. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid, begala lahu sambarangan. Qad jama'a Allah Ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an, sapotong ayat. Dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iyalah loba teuing. Hese nawarna Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya. Buih. Sok dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil, sapotong ayat. Gua cek tabib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal, tapi wala tusrifu ulah loba teuing. Lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah, nu mantap kudu disedengan bae, dahar seperti lu, minum seperti lu, ieu lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an, seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jagenna teh. Kalau main-main dengan Al-Quran mah Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inum mendeueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain, qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil asir bi alfadhi nasirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Timbullah ucapan Kangjeng Nabi. Wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'wadah. Cukup dengan sakitu, itulah ilmu kedokteran. Menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artinya kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikullah badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Coba. Liwat teuing teh mah kedokteran. Beda-beda kekuatanana, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui.
nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana balikeun deui kula ka Arab teu betah nyana lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu wah ditonton ku urang Indonesia gede amat genep bulan koru bawa deui aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta aya nu hayang dinu tis bae dibawa ka nu panas mun kebo pernah pan kebo dibawa ke Mekah ka ditu waktu jajar etean aduh cek nyana ujang gupak aing aduh teu betah moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi ujang gupak cek nyana aing wah sejasa teu betah nya nama betahna di Cikupa lo jang gupak lo bacaknya mah di Cikupa di Bojong mah eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya rasa kitu kieu ku ari mah dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda coba ku ari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikan ke awak masing-masing ati kula badanin maawat sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dieu singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cek urang sorangan urang nginum akur henteu sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur henteu sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur henteu sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur masalah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal 200.000 ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi bae alergi atuh ulah nyiksa awak sia aya akur mah los tapi 200.000 gitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teu nanaon aku teh sia mah leutik garana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala nah bedana gitu urang anu gede mah ngeunah sakna ada tuh mahal tah mah aku tuh los tah mah tapi lamun teh aku tuh ulah nah contohna urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lapar beteng teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah caknya nama meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karari itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal dek dahar bae satu sisi beteng lapar di sisi lain pasti kapanggih yang eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat ya sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran deui dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri ke dia bae tah iletah akurna nu mana akurna kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk basana jam 11 mencret kajian koko bahagia tuh beda tuh kan nah mantap ieu ati kulla badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa aku asal 200.000 kurang kumaha cek alih ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh yang kedua
yang kedua adalah pakai pantangan. Kalau memang di situ gak akur dengan pedas, pantangilah pedas. Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Numantak di riadohan. Urang deka Allah mah make riado make pantang. Seluruhna pantang. Kabeh ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih.